Tanah Sunda wibawa kemahripat terendah, tumpahan suka Urang Sunda sawawa sing weta pusaka yang gadarma anu nyata sewa pajajaran muga tongkat barat dikuatin jeung rumaja miara pakaian memang sawajibna ketenditan rumah wakanya pusaka. Ditengahnya pakaian harta benda pusaka, waduh waktu jaga Amelia muasa moal bisa masa ketur ngolah jeung ngarisa Gemjang sauyunan singkil babarana ngangkat darajat di Sunda. Sunda kuku kuat dirapta di rumah pasti jembar wibawa Indonesia.